Waalaikumsalam. Kang, Wios pada ngirim niti kerupuk 2000-an. Mana? Kang, dia 10 toros. Mohon mangga. Hatur nuhun, Kang. Mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kang Ulo. Waalaikumsalam. Jaar. Nya, Ya, di Jakarta. namanya wengi. Iya cuneng meni cantik kieu. Usaha dijemput. Kalau sangku Bang Heru. Saha baturna? Kalau san Kang Aep. Ayo naon, Kang? Baturan ngobrol di sakedak. Tapi kajar ngobrol. Jajanan heula tuh juga ka warung. Oh, hayang di baturan, tapi hayang di jajanan. Jajanan. Koneng bawang belum sareng salam, Kang. Tah, ieu bawangna. Nya, Tah, ieu konengna. ari salam mana, Kang? Assalamualaikum. Eueuh, sanes eta daun salamna, Kang. Oh, salam Nya. eta. Tah, ieu Neng, salam nama. Nya, janten sabaraeun. 25 ribuan. Geus tuh make ituan heula. Tadi udah ngobrol. Ngobrol naon, Bang? Mimpi, ieu mah mimpi. Nya, ieu mah mimpi. Ngimpi naon Bu RT? Nyimpen bobo. Sareng nu geulis. Ah, bisa wae. Terus kumaha tah sajeroning jeung Ipen jeung nu geulis teh? Pokona endah pisan, Mang. Endah pisan. Ngan pas abdi gugah. Nu geulis itu ya. Pasti warung. Nah, ya, terus dasar bumbu. Gening si gelis tadi canda. Nenek kasih salam dulu sama Bu RT. Iya, sana salamnya iya, kasih sun dulu sok. Neng kayaknya teh masih ngantuk. Lagi mimpi apa, Neng? Gaduh acis heur pisan. Terus kumaha tah? Pas abdi gugah dicabakan. Na pesak acisna henteu aya. Abdi teh bobo di memang. Nyimpen deui, Bang. Mimpi apa, Neng? Sok cerita tuh. Abdi nyimpen Tah kumaha tah? mun pas abdi gugah dicabak ngeringkul bae di celana. Bang. Waalaikumsalam. Sok ibu-ibu beroge naon? Cek, pada balanya naon, Cek? Duh, Cek. Iya si Gana bade milih sama sayuran. Ari Eja bade meser naon? Pesan abi mah gaduh karedok di bumi teh ieu bade meser kerupuk Pak kitu. Bapak, kerupuk sabaraha? Aduh, punten ibu, eta mah teu diical nu batur. Ari si bapak ongko digantung tapi teu diical. Nya asa aneh ieu mah nya. Nah, habet tadi Ica, Pak. Puguhan ibu eta teh nu batur. Ari si bapak. Punten. Mangga, sok jang meser naon? Meser kerupuk. Iya, Pak. Nu mana? Iya. Lah, jang, teu diical eta mah nu batur. Oh.
Naon atuh? Entah sananya kulit-kulit. Ya, terus. Ya, 2000-an. Nuhun, Pak. Yes. Di warung kan. Nuhun. Oh, mana? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah gening akhirna datang si Mang teh. Nah, Mang, jadi kerupuk teh maneh direila teuing. Tah kalages pareot kitu. Alah, gening awet kerupuk teh Kang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tilaku hiji acan. Mun hati jual mah loba, Mang, nu deuk meuli mah. Ngan da kalah ngadoreksakeun atuh. Ngadoreksakeun kumaha ari Akang. Heeh. Tadi ge aya budak rek meuli. Teu dibikeun ku Mang teh. Yah, digentian ku Mang teh ku sampo. Mang kerupuk teh teu aya. Alah, naon menu aya? Mamang teu kuat lapar. Ya, oke, di cenah. Ya, Mang. Aduh, Tapi aku salahnya, Mang. nah, yang masih gak sabun. Aduh, jadi bikin. Amit-amit ari Emang. Maknya atuh kuring kudu ngajual barang batur. Barang batur kumaha ari Akang. Astagfirullahaladzim. Ye, pan masa cek Emang oge, masanya kerupuk ade teh. Pan nitip. Nitipnya. Maksudna nitip teh pangjualkeun Kang. Apa ieu mah kelalieur. Ciun barang kerupuk teh ieu mah Gusti. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ele geuning jang anak. Lawas tilawas ka mana wae, Ujang. Mohon puguh mak, pan abi teh eta teh ngalih keluar kota. Nah, bet ngawur-ngawur uyah, sigana mesin orainya. Teu aya orai mangan ieu sieun kadongkapan ku Bang Emok sangat tanir. Ah, si mamah aya wae. Ari jang iut ka mana mak? Si Ujang ikut teh ka kebon. Oh iya dek, bade ngambut pacul. Eta kemana teh anu caket abinya mak? Mohon di dinya. Sok we atuh susul ka ditu. Nah kitu Ujang ikut teh geuningan cerita atas udur panas teh. Kitu kumaha hari mak? Jadi kira ngadangu sareng upami nyarios teh kedah tarik sareng bari pepeta. Eueuh tideuh teuing atunya jang ibu teh. Bari tuh mah dek susu ka kebon. Assalamualaikum. Ya sok atuh. Waalaikumsalam. Ari Ujang di mana? Tak beres ngomongin solokan mak. Tadi ayah jang anak ka dieu udah nginjem pasul cenah. Alah, jangan anak. Besti abi anu siga si Aldebaran teh ya. Kemana ayeuna mak? Nyusul Ujang ke kebon, da tadi kumaha dibedakan Ujang ka kebon.
Heuh. Nya tuh rek disusul karunya. Buku karunya kaya nana oge. Nya kumaha? Karena di saatos udur panas ayo nama jadi kira ngadangu paminya Yoste kada bari pepeta. Heuh. Nya tuh karunya rek disusul ayeuna. Ngesok atuh mumpung can jauh. Siap. Taruh di mana mata kau itu? Maaf bang, maaf. Sudah kena kau. Yes. Mang. Naon meni leuleus jiga kerupuk PS. Ya eta mang asa arera hate itu mah. Maksudna era kumaha? Eta pan masih kena make calana. Lain masalah eusi calana mang ieu mah. Dia ngaliwat di madrasah barudak leutik palinter ngajina teh. Nah, urang segdek ieu aduh can bisa alit bingkeng-bingkeng acan mang. Oh, kena mental. Nya atuh hari ngilu diajar. Atuh era mang. Nya bulu ngeus jiga siluman kerasak di geus sirah ngeus jiga siki salak urang kudu ngajijeng bebenyit. Irangna ge. Gampang kayak atuh ku mamang urang titipkeun ka Kang Puloh. Waalaikumsalam. Saha eta teh? Ustad nu boga warung. Kebenaran mamang sok nitip jual kerupuk di dinya. Tapi Iyas mah dititipkeun lain jualan. Iyas mah rek diajar ngaji. Aslina mang. Alah nuhun pisannya. Yes. Ya Allah, boga guru ayeuna mah. Kela. Kuring asa can boga ikrona. Lah gampang eta mah. Nya geus mamang ti heula nya. Rek nguriling deui. Oh nya. Nuhun pisannya mang, tapi omat eta sampaikan ke Pak Ustad Aceng Puloh. Ya insyaallah dibejakeun. Nuhunnya omat pangbejakeun. Allah dibejakeun. Hayu Gak guru. Aduh. Radio kuring aja lihat rengot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aya naon Jang? Punten Ibu, bade ka Pak Ustad Aceng Puloh. Oh, si Bapak. Sawerna nu teh nuju rada murian. Lah, kunaon Ibu? Eta cenah Ujang keserang Irmed Gepo. Irmet Gepo. Nah, panyawat anyar deui. Sanes, irung medad gede polo. Si Ibu mah sugan teh virus corona varian Hello Kitty. Eta we tuh Ujang susul. Tadi nyariosna pada kamu sholat, kapalih dinya.
Oh, tuh, mangga, Ibu. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tong dijawab batu jang salam sholat mah. Oh, Atuh. mohon Pak Ustad. Iya Abi Iyas Pak Ustad. Titipan Mang Aep teh ya. Tapi sanes icaleun. Bade diajar ngaos. Oh, iya titipan Mang Aep anu sanes jualeun teh. Tapi rek diajar ngaji. Mohon. Sok atuh. Waalaikumsalam. Kieu ayeuna mah entong wakana Qur'an nya. Urang diajar alif-alifan we. Heeh. Nah, kitu we sok simpen heula di dieu. Nah, ayeuna mah kieu sok we tuturkeun ucapan di dieu anu sagala kaucapkeun ame teh bisa. Mohon Pak Ustad. Sok tuturkeun. Alif, 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 alif. alif. Alif, Mohon alif, alif, alif. alif aing, alif aing, alif ya, alif ya. Ih, ari Pak Ustad. Apa nih oke? Aib. Nyur, panik, panik, panik. Boa dan aceng puloh eta aduh.
di kampung. Mangga. Titi DJ mang, bisa mang. Nah, dekat emang. Hati di jalan, salam ke bapak kamu. Ya, siap. Ropo. Ngacek. Lain, ai sebagai heru kunaon. Kunaon kumaha ceng nya kitu. Si Bang Heru mah putung tang peteng sia penalpot Vespa. Lain gitu. Unga dititah deka imaman sholat ku taradaekeun. Ada apa gitu? Mang Heru mah diciput kene. Ah, diciput kumaha. Diciput kene can disunahkan. Astagfirullahaladzim, nu bener. Asli nah wani diriungkeun, wani diasinkeun. Oh gitu. Keuna tuh hari kitu mah. Urang uruskeun kudu dia jeung ku dokter paritnya. Nah, anak. Oi. Cager mana? Alhamdulillah sehat. Cenah bari kebon. Biar beres ngomekeun solokan. Urang lagi jeung pacul keur ngoret. Pan ieu dianterkeun. Nuhun nya, dianterkeun. Siap. Bah, ceng puluh. Dan antik-antiknya rame-rame. Enak nih udah kayak ngantri BLT. Aduh. Jadi kieu Bang. Iya Pak Ceng. Kedatangan kuring jeung Asep jeung dokter Parit teh aya perlu ke Abang. Bah, nah aya perlu bawa dokter sagala pan urang mah teh sakit. Lain teu sakit, Bang. Iya dokter teh lain sembarang dokter. Pan ieu teh dokter sunat, Bang. Alamak, dokter sunat. Ah, kabur. Periksa gara-gara mana? Aduh. Aduh, Asep geri jujur, Asep. Saya mesti kuat orang mah. Jika tulutkan berikut ini ya. Siap. Tawak saya. Kurupuk berade kurupuk. Kurupuk kurindu untuk dicapluk. Kurupuknya. Sep, ampun lah ya mah. Capek. Mau balik mau ke udak. Kudu pakai strategi ya mah. Strategi kumaha, Dok? Kieu we ayeuna mah. Siap, Dok. Ya, Bang. Sahadu ya tadi itu mah. Mang Oja. Jadi kolektor. Ada sih. Halo, Mang. Oh, mohon. Siap, Mang, siap. Siap. Mohon anu ayeuna ka dinya emang ya. Ka mana heula? Bah, urang ditelepon Mang Oja Bang euy ye. Kagok seuri ya. Banyak. Bang, kayak ngilu. Siap asase. Buru. Mang, uruk-uruk.
wae yuk. Seueur itu teh nu paling laku mah tah ieu. Namina Kerupuk Haji Asep. Haji Asep. Muhun Haji Asep asik jeung Teh CF. Itu. Peminu ieu. Pami eta mah raos pisan gaduh kelebihan dina bungkusna. Namina Kerupuk Haji Agus. Itu. Muhun kemasanan nanti kusal. Pemi ieu naon ieu mah lada seueur cabena. Tah upami ieu mah nuangna kedah sayogi cai. Oh, nah. Namina Kerupuk Haji Atang. Asik dan menantang. Gitu. Muhun. Peminu ieu. Saneh ieu tah nu ieu. Tah upami ieu mah kerupuk paling sae pisan. Namina Kerupuk Haji Iwan. Oh, Indah dan menawan. mantap. Mah, nah, ieu mah kerupuk teh meni liat kieu lulus. Ieu mah BS. Namina Kerupuk RT Dadang. RT Dadang. Muhun ngarep-ngarep BAT di dadang-dadang. Janten we leuleus. Sami mah. Amang teh nyana kerupuk Pak Haji Endang. Ah, tuntunnya nah eta mah Oh, nah. benten RT. Oh, gitu. Mun atuh. Iya, Dok. Target udah di lokasi ya? Oh iya, siap. Mang, tos we nu kerupuk Haji Sadayana Mun mah kecuali kerupuk RT Dadangnya. Mari lihat. Mang, siap aya naon? Siap-siap lila pisan. Ih, tulungan ieu keram ieu. Bapak tadi aduh. Kurang. Lewat, Bang. Bang Heru Sigarantang ya? Leresus Siap disunat? siap kan kantos di WA aku suster pan saurna teh nyeri disunat. Iya, aman. Mana lebat? Iya, Bang. Lah, ditinggali-tingali ku mamang ayeuna di lemur urang karompak pisan. Wah, kontak saya Dimimiti tukang petani, tukang kerupuk, tukang ustad, barudak sekolah agama sarwangan. Bahkan memang adeknya si Iyas. Wah, Mang Iyas. si Iyas anu baragaju. Tukang mabok sukro, anu sirana botak. Daek ngaji nama diajar ngaji. Aing mah Aibnya aib Pak Ustad. aib Aib. aib Aib. aib. Nyangka apanya ambilannya Bang Yas. Tapi mang nya apalanya anu bahasa pawai obor gini. Teras ngabangun madrasah. Terus anu kabarin teh gini Agustusan.
Alhamdulillah lancar bang ada teh. Iya atuh. Ayeuna kan jeung depan mulu dan yang diurang teh. Bejaan kabeh warga. Mamang teu kuat aya pidato. Siap mang di pos bejakeun. Bapak. Siap. Bro, ayo. Mangga mah di kantornya. Iya, kedonya. Yuk. Bang, Masya Allah, Iyas. Iya, Iyas, iya. Di kamar anak sarah rusuk ya. Oke, Iyas. Dia tanya Kang Oja, kita ngumpulkan warga di pos. Aya naon? Apaan mudahan segera beli. Iraha ieu teh. Mau ayeuna. Nya, Iyas, nabe teh kan sareng ibadah terus diteu ikut. Selama keur di kebon. Ku Iyas panggari ke kebon. Punten ieu mah sanes nitah nya. Naon atuh? Miwaran deh. Sarua atuh. Ya, mangga. Oke. Dah, aku jadi bosan ini. Suster lama banget. Dikunci. Suster, buka suster. Pak, siap disunat. Bah, pakai golok sudah. Suster, turun, suster. Iya pacul, geus beres. Dia. Mane? Gawe naon di luar kota teh? Ngagebukan sapi, tapi jadi abon. Hebat dirinya mah. Sukses, oi. Hup, hup. Naon itu yang rahasia di kebon? Pan si anak teh tore. Jadi kudu lamun ngobrol teh kudu gogorowokan di pepeta. Oh gitu. Ngora wae. Kanjeng maneh kudu pepeta jeung gogorowokan teh. Oh, mana teh cagerna? Gagah mah urang mah atuh. Aduh, berarti pagawean inung urang ieu mah. Geus hayu. Itu cek Mang Oja kudu kumpul di pos. Hayu. Ayo. Gas. Terus bisa gitu kan. Saat mana? Tidur di getol jajar teh. Kang Ustad Aceh Pulau. Ya, insyaallah Eta. Hade eta Ustad eta. Ya, siap. Itu aja kabeh, Pak. Terus Nah, cek kadar yuk. menuju di jalan. Cek buru-buru. Dokter Pari, pelan-pelan lah. Jadi. Ayah naon Mang Oja, aku dipanggil-panggil, aku udah disunat sakit ini. Can aning. Ya Can. Banyak percaya lagi. Kieu.
maksud dipanggil ka dieu kabeh teh. Ya. Karena ieu bet poek ilmu teh. mata kelaan Oh. Iya. Oh, lain ngebejaan itu tadi. Ieu para wargi sadayana. Warga 02 maksud dipanggil mamang kadi sadayana. Ieu teh di lemur urang teh ayeuna teh keayana kamajuan. Aya madrasah, aya ibu-ibu marawis, aya barudak sekolah. Tah ayeuna urang naik menghadapi muludan, urang ramekeun tu sararea. Urang dukung tu sararea. Tah tinggal si Ujang Iyas ya contohna. Anu tadina bargajul Kang Mabok Sukro. Ayeuna mah ieu Ujang Iyas teh tos bisa ngaji alip-alipan wae mah nya Jang Iyas. alhamdulillah Sae tuh urang Batak anu ngumara ka dieu anu tadina kacan disunatan ayeuna tos disunatan. Nuhun Dokter Parit kerjasamana sareng Bapak Ustadz Aceng Puloh. Amani ieu Pak Aceng Puloh ieu? Jadi aya wakilan sebenarnya. Oh, mohon. Tah kumadi kitu ieu Ujang Iyas bisa dijieun contoh ku urang sadayana. Sabar umur ya? Nah, buka gaduh KTP. Ayo 40. Pinten. Nah, Iyas tos 40 tahun. Ayeuna daek ngaji. Pandi urang teh loba generasi muda anu laleutik keneh. Sok urang jurungkeun ku urang sakola agama, jurungkeun ku urang ngaji. Jurungkeun kana kahadean generasi penerus teh. Setuju? Siap ieu sadayana? Siap. Tah ayeuna kan rek muludan ieu teh. Mamang ngarencana ieu urang ngayakeun kegiatan di lemur urang. Urang ramekeun ieu lemur teh. Perlombaan barudak, pengajian, ibu-ibu marawis jeung sajabi-jabina. Urang dukung ayeuna ku sararea. Ayo urang bergerak. Kabeh anak ayeuna sararea. Siap. RT 02. Ya Musal Khafiqaini ya Mu'ayyad ya Mumajad ya Imam al-Qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ya nurul aini marhaban jandal husaini marhaban ya nurul aini marhaban jandal husaini marhaban. Kerupuk. Bagus tadi. Kalarsan enak bicara kerupuk abinya anak keluargana. Abi punya anak kerupuk ayeuna mah. Siap. Enggak salah lembur, sadudulur ieu teh. Bang, tos garing bang. Atos abi teh nuju wisata ka kawah ieu teh, kawah Darajat. Ngomong nanya. Good. Mana anak? Anak ka mananya anak? Abi Waduh. liburan di kawah Darajat. Anak, Tanya anak pacu. Dia. Kola.
La. Kemana Ibal? Ibal biasa nyangan duit lagihan. Oh. Bang Yas. Ngaji kumaha lancar ngaji. Lancar alhamdulillah. Terus kemana ceng pulahna ya nak? Menuju ke rumah sakit ngajajabkeun putrana saurna teh. Pas info mengabarkan Sesat. ACC. Dan sekarang ibu-ibu nih lagi buka karpet. Hai. Hai. Hai ibu-ibu. Tuh makan bareng. Kamera roll. Action. Kat. Ngaribuk bae. Lain teu niat dijual. Oh, Pak, udah beli mah. Kelana gitu. Lom. bener itu teh. Bener. Mun niat dijual mah loba, mang nu rek meuli. Ngan da kala rek sakeun itu kan eta. Lain lebih mah teh cakleuknya, lain teh cakleuk maksudnya. Mun niat Jadi aneh. Ya, deh. Mah kalah lieur. Aya bahan pensiun jadi tukang kerupuk teh balelo keneh. Halo. Kamera roll. Action. pan cek kembang oge pasanya anak huruf berarti. Sok rolling. Pan masa cek kembang oge pasanya anak huruf KDT panitip nitipnya Maksudna nitip teh pangjualkeun Kang. Duh, aing mah kalah lieur.
jadi pensiun jadi tukang kerupuk teh ya Allah. Kat. Duh, mah kalah lieur pensiun jadi tukang kerupuk teh ieu mah salah deui mah nyebut. Turung. Hey. Ya, action. Punten, Mangga. Sok ya, meser naon? pasar Serius. punten. Mangga. Sok meser naon ja? Gentosannya kulit kuit. Nuhun. Dagang guys. Warung kan. Warung kan. Aing Cager mana? Alhamdulillah sehat. Urang kinyong pacul. Dia beres ngonekin solokan. Heeh. naon. Salah dialog dan nanya salah. Salah dialog. Action. Malik kela. Oh. Tadi Malik Oh, ka dia kan yang Malik nata gitu. Roll. Aib. 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 Aduh, aib. Aib mah. Aib. Aibnya aib Pak Ustad. Aib. 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 Aing mah ngegeur balik, lieur balik. Aib. 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 Kela menang kameramen ke Suri aing teh kuat lucu. Udah terus beres. Si parukan saja. Kela. Pak amprokna di dia ya. Nah, targetnya kira-kira mang janjiannya kita. Urang di kirina bisi ngagawir. Kurang biasa di play. Hehehe. Nah. Rolling. Action. Jangan anak besti abi anu siga si Aldebaran teh ya mak. Action. Assalamualaikum mak, tujuh naon eta teh ngawur-ngawur uyah. Waalaikumsalam. Jeung jang anak. Kamana wae lawas tilawas. Nyaet. Pokok dia. Cut. Roll. Assalamualaikum mak, tujuh naon eta teh ngawur-ngawur uyah. Waalaikumsalam. Iya nuju. Nah, kadinya. Siap, sok lajang mak. Waalaikumsalam. Jahat atuh. Action. Assalamualaikum mak, tujuh naon eta teh ngawur-ngawur uyah. Waalaikumsalam. Elu jeung jang rawan. Action. Assalamualaikum mak, tujuh naon eta teh ngawur-ngawur uyah. Waalaikumsalam. Elu jang anak. Kamana wae lawas tilawas. Puguh mak, kan abi teh ngalih ayeuna mah keluar kota. Aya jeung ibuna ka mana? Ya, action. Muhun puguh mak. Pan abi teh ayeuna mah ngalih keluar kota. Nah, abad ngawur-ngawur uyah. Ngawui ngaw. Heeh, Iya. aya atuh. Ibu, Tahu jang, terserang. Rolling and action. Eta cenah kaserang elemen gepok. Hermet Gap.
Upami anu ieu Upami ieu mah tina kemasanana poho deui. Action. upami nu ieu mah Upami nu ieu mah raos pisan aya kemasanana tina bungkusna tina kerupuk. Salah. All. Action. Roll action. Pak dokter sip. Alamak, dokter sudah cabut. Tahu ada seria. Gebukan sapi, lebih kan jadi abon. Hebat tidinya mah. Oh deui. Rolling action. Dieu. Mane? Gawe naon di luar kota teh? Nyeunan abon. Lebih kan jadi sapi. Petang-petang nasional podcast, Pak. Lain gitu. Bunga kita ada yang imamah dah naik. Kumata? Tita naik ngai mamang tadae. Ngerti bahasa planet tuh aing mah. Bahasa planetna biji leuy. Aduh. Lain gitu. Pemerintah jadi imam salat radaek. Lain gitu na teh ka Asep ngajelaskeun imam salat radae ka Dedi. Sok atuh. Lah Oh gitu. Karena itu hari gitu malah kurang bereskeun sorangan kayak kudu dia. Sok atuh. Sok juga. nah, rolling and action. Aslina wanita diungkeun. Oh gitu. Karena itu hari gitu mah kurang bereskeun kudu dia jeung pusat parit. Ya. Rolling katilu. Action. Aslina wanita diungkeun. Oh gitu. Sorry ah.